aing teu percaya si Akang Indit neangan gawe. Cobalah kuing teangkeun deui kanu si Opah. Si Nyai keur naon nya di mah. Hampura Nyai akang rek cicing dinu si Opah heula. Bongan saha akang diusir. Kopina ono. Nya jeung aing Opah. Heula jeung sadeui aya jeung aono mah. Maneh mah bager bae ka aing Opah. Pana ono mah urut ka bogo Opah. Jeung Opah mah karunya bae ka ono teu jaga si Nyai. Oh, Opah, si Nyai mah teu karunya ka aing. Cek Opah ge, si Nyai mah tinggalkeun bae. Enggeus kawin deui jeung Opah. Opah mah daek kawin jeung Aono, senajan Aono geus boga gelar ge. Gelar. Gelar naon si Opah? Atuh gelar duda. Amun Aono geus pisah jeung si Nyai. Lah, Opah, bunga datek bae sia mah. Baliklah aing mah ka si Nyai. Atuh balik lah Aono. Paling ya Aono ku si Nyai dibere. Dibere pengebu ku si Nyai. Geus lah aing balik. Geus Aono ulah ngambek. Hayu urang sarapan heulan. Geus Aono tangguh heula di dieu. Lamun si Akang aya di imah si Opah, dicacaplak kuing si Opahna. Beneran si Opah mah bager ka aing. Naon ieu Opah? Tadi Opah keur isuk meuli uduk jeung Aono. Hayu Aono, urang sarapan bareng. Ngeunah amat udukna Opah. Langganan Opah unggal isuk. Opah, aing gua apaan ge? Oh, hang duapan. Oh, Opah. Salangap ya Aono na. Lah aing maning dahar sorangan aing. Pah, mana nya caina? Aing aya nginum. Heueuh, kita tangguhan heula. Apa nya cai heulan ya? Tuh kan benar si Akang aya di imah